maneh di podaran kurang. Ayo nabisan. Masa di mana maneh? Cuma urang we. Rasa ke maneh. Du. Iya. Wes, rasa ke siap. Non iya. Cengelan eta neuk kamuy kitu gulu mek pesan we sing bakal tingku tarik ting si itu na turunan soang meureun eta nya mani ni mana mani honya mina di banyak mina ngomong naon sih mane anu panganan hadat ni nya ayeuna mangga di bokdanan we di modalan naon sadi modalan di bokdanan oh pedagang sayuran ada duit aduh di goblok lain ni mokdanan seberapa mana duitnya aduh di goblok ya di mokdanan jadi indah iya innalillahi wa inna ilaihi rajiun manehnya naik dulu ni ngumul oh dagang bubur ya anjing bisa goblok kasar. Heureuy sia teh. Dan teu heureuy kaula mah naon wayah rek dibantun ku kaula salira ngiring ka kaula. Ka mana? Kana gara kaula ambang sagara. Rek naon? Dikawinkeun jeung anak raja. Anak raja naon? Raja kaula. Kau raja buta? Heeh. Dengekeun belum. Lah mereka kawin sabangsana. Aing bangsa manusia jeung bangsa manusia deui, si lain dedemit jeung dedemit deui. Da itu mah lain bangsa dedemit jeung waduh goblok sia teh. Bina-bina teuing teu hayang sia nikah kitu. Bina-bina teuing sia teh. Da hayang teuing aing nyaho lain dikawinkeun goblok aing ge. Da ditumakeun aing nyaho. Dihakan kudu kebuta. Dak boro aing situ goblok. Tapi kawani nama bener gitu ya. Oh, benteng kawani mah. Mang perang kawani na leuwih ti pangeran imah kawani da. Ya. Cik nepi ka mana sia kadijayaanana. Hei, para denawa. Wayahna pangnewakeun eta jelema nyaeta pangeran sasajinya. Tewak. Oh. Tibatan aing kudu jadi tuma di negara manehna leuwih di tuma di negara Amarta aing mending ngabelaan dudungan itu. Wah. Bener maneh pangeran sasajiga. Jauh ieu pangeran. Jangan sih nyebut pangeran ka aing, heuh. Aing teh deuleuh da aing teh percaya anjing. Nya pangeran kula heuh kieu sia teh. Kabeda-beda teuing sia teh. Daing yang utah goblok kadang-kadang ge. Kurang ajar sugan teh pangeran teh kasep. Geuningan kieu ruruaanana beungeut sia yang nyaho jiga naon? Jiga cangcut anjing. Pangeran cangcut sia teh. Kurang ajar sia beungeut romeheun kitu. Moal sia we goblok. Daek ku di bawah ku aing moal awas sia. Iya. Siap, air leuwih teh eta teh geulana beda. Siap dihareup. Siap, tangan nu ipis teh tau. Tuan dihareup, tuan dihareup. Tuan dihareup baik kitu kan. Baik. Yeah.
aing. Tapi bohong. Tapi tipu. Dan iya. Wes sama. Hoi. Hoi. Edan 25% naik keyakinan aing. Tendangan anak edanannya gitu-gitu ting Messi we dulu hebat ayo kepung di Purang. Ayo nabisan. bahasa di mana mana Kuma urang we. Rasa ke mana? Du. iya wes bahasa Indonesia Naon? iya Ditiup promosi. anjir Ketat tunggulan. cengelan eta neuk kamuy kitu hulu Mek pesan we sebenarnya. bakat tingku tarik ting si itu na turunan soang meureun edan Hunyak makni di mana makni, hunyak minat di banyak minat. Ngomong naon sih teh? Mane anu ngaran panganan hanyak nya, ayeuna maka di pokdanan wae. Di modal naon? Sadi modalan di pokdanan. Oh, pedagang sayuran. Bare duit, aduh di goblok. Lain di pokdanan. Heuh sabaraha mana duitna? Aduh di goblok. Ya di modalan nyering dah. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manehna mae dulu ni ngumul. Oh dagang bubur. Ya anjing. Wis goblok kasar. Pempes. Ya aing rek nulis maknya nya hana. Aing rek nulis maknya umatnya. Aing rek nulis baca kumaha Tuh. Ayeuna makne maknya nyingga maka di modalan nguulang ngobrol. Ada helung. Apanya? Ayeuna maneh Pangeran Sasajinga rek dipodolan ku aing. Lain dipodolan goblok dipodolan. Atuh baca geus lain. Ayeuna maneh Pangeran Sasajinga maka di anjing salah nulis. Goblok typo bener. Orang ajaib. Woi. Aduh, aing pamungmana teh eleh mah aing. Nana khawatir aing eleh mah kampung. Iya. Ada ampun dongeng. Aing mah tarabiahnya di dongengkeun. Nah, di dongengkeun teh sok ihana. Bari sadana beledug. Seratus persen yakin aing eta pangeran. Edan tenagana.
yakin aing mah pangeran moal balilahan aing wah ngan kumaha aing ngegelut teh mainna ge ele pas ieu waduh kumaha ya inget aing boga ajian baheula can pernah dipake pernah kita sekali lain pernah dikawe ajian sirep ya aing hei pangeran Sasjinga lamun anjeun teu beunang disirep berarti maneh teu normal cik hayang nyaho aing boga ajian sirep sia ayeuna inandak umamrat madugia malam inandak umamrat madugia malam rasakeun yajian sirep aing hame-hameha Ini Dragon Ball. sok sia ya kejadian luar biasa Asraginga tak kenaan ku emosi ipatih sukma denta atau nyegrek-nyegrek di tengah leuweung aku langsung wae di sana ku ipatih ngajujuk negara ambang segara Asarios di negara ambang sagara. iya Prabu Sukmadewa kaya anak nuju benu margi